Hah? Setengah 8. Setengah 8. Gawe heula. Hari kemana sih? Gawe. Oh gawe. Rumah di dia gila. Ayo siapa? Orang gawe ya? Nungguan dia telepon bengkel. Oh, ayo gawe. Aduh. Gawe ya? Aduh, takkan gelas sarapan dulu nya. Ieu beuteung kan ayeuna geus setengah 8. Kamana nya? Pa kantor geula we dah. Ieu cuacana baleudeung kieu. Kantor kah? Lumayan nih waktu luang. Halo, assalamualaikum. Sanya. Oh bengkel. Nya tuh. Nya. Ina beli ke bengkelnya nyedak motor. Nya. Ayo. Nyedak motor lah. Waduh, seberang ya. Power si Wawan datang manten ah. Oke, bisa diributin deui. Mangkat deh ah. Balik bilanya cek panas sih jarang yang naik angkot aja naik panas sih mana lanya nah di bola bilang udah wae ya Mang ojek. kemana Ka Bojongloa. oh nyai tuh naik udah Lapar euy, dan sarapan. Kemana nya? Deh, Jon, Jadi, di mana? udah penerbangan. Sarapan Can. Dan tunggu tadi Ya. apa? Urang ieu, urang sudah jeung mana ke urang beli deui. Punya. Oh. Nah, itu di mana? Di mana wae? belinya di penumpang teh udah bilang Aduh, tunduh euy. Kamari beuting sare lebareungit. Can iya sare ngantek eudeung. Oh iya tadi kadaharan nang di si Andi kewe kedeung lah. Kosong ieu meureun imahna lah. Pake sare bisa meureun. Jadi bae Wah, ayo jelema. Ram, bedang. Oi, naon? Oh iya, mana ngomong sama kita lagi. Bisanya
Oh iya anu kereta ngojek ke iya nya can mayar. Mana? Mana atuh bayaranna? Ih, orangnya tuh boga duit. Oh, yang geus lah, pajen cenah naon. Asal orang numpang sare heula di dieu nya. Asyik. Nuhun nya. Ya Allah, si Joni. Tadi juga ini mana? Dulunya sih. Tapi kemana mana harus kita ke orang?